Kuaing cek Gusti Allah teh disiksa melalui penyiksaan anu dahsyat, syiddatil faqri. Kesulitan, kesusahan, kasangsaraan. Lantaran teu nyerembah ka aing, dituduhkeun ku Rasul, teu nurut ka Rasul, teu diturunkan hujan ku aing. Kena teu bisaeun melak pare, teu bisaeun melak nanaon, teu jaradi. Ku aing lamun geus teu diturunkan hujan, moal aya kokocoran hujan. Cai ti mana-mana hese sia dahar. Geus hese tah pepelakan teh. Nah, ku aing tambah deui cuaca panas. Cai eueuh jang mandi-mandi acan. Rasakeun coba. Kitu cak Gusti Allah. Bongana tuh teu narurut. Lamun geus kos kitu, ku ari di pasar harga ditaekeun. Sementara pendapatanana leutik teu kauji ku cenah. Jualan kunyana jang dahar jeung jang inum, dijualan jang dahar jeung jang inum, cai eueuh pare gandrum teu jadi, kemudian harga di pasar melonjak luar biasa, dijualan nu aya geus beak dahsyat jasa. Tah eta teh teguran ti aing ditambah deui wadra mak muriang ka rumah sakit kudu aya sekian juta. Bapak gering kudu aya sekian puluh juta ke rumah sakit, anak gering kudu aya sekian juta. Eta ditegor ku aing cek Gusti Allah. Pamajikanana deui geus bisa marende ku ari mah. Kamari mah kakarak bapak doang geus marende mah bisa kene. Anak bisa kene marende, incu bisa kene. Iya pamajikan. Puyang kene. Puyang ge mah lain soal duit ieu nu dihandap teu kabagadegaan segini. Yang eta siksa ti aing cek Gusti Allah. Gara-gara ngabohongkeun ka Rasul ku aing disiksa faqat lahum bil basa, susah fakir. Nah, ku ari bage susah luar biasa. Cariaban baheula kakarak dibere 7 bulan, 8 bulan, pase cai ti urang. Ku ari kakarak 3 bulan raja berwah puasa, geus luar biasa. Namun dibere 7 bulan, wallahu alam kumaha meureun. Tapi sugan manehanana tambah tadarruk ka Gusti Allah jangan teu. Ieu mah kejadian alam bae cenah kiai. Disoekeun bisa kesungut sia ku aing. Bismillahirrahmanirrahim. Masih keneh nyaritakeun tentang kabangkawarahan para musyrikin, para kafirin, khususna ahli Mekah harita. Katembong barodona ahli Mekah teh lantaran nyana mangeranana ka batu, mangerana ka kayu, teu meunang batu manggih batu nu herang-herang, diukir, diminyakan, disembah. Teu meunang manggih kayu nu bagus-bagus, diukir kunyana sakahayang bentuk pangerannyana, diminyakan kunyana, dibuhuran aju disembah, panblon. Pangeran dijieun kunyana. Ih, eta otak tuh dikawal otak, insyaallah. Deui seorang Kristen kamari asup Islam di Indonesia. Begitu ditanya nyana asup Islam dengan penuh kesadaran lantaran kunyana ditaliti pangeran teh Isa cek genepan Isa mah makhluk, pan Isa mah manusia. Tidak berpikir bahwa Isa itu adalah manusia berarti ada yang menciptakan, kok dijadikan Tuhan. Nyana mikir ai hidayah asup nyulusup ke jero sanubarina, rendah hati nyana asup Islam. Masya Allah, mantap ya hidayah mamahan singkat. Urang mengis alhamdulillahirabbil alamin dididi ku lingkungan indung bapak urang, sanajan indung bapak urang baheula teu bener. Anu bapana tukang main kopro, anu bapana tukang judi, tapi mun ditanya mah bah ai pangeran sa Allah sia ulah salah. Padahal tukang main kopro eta hebat ka bapak tah. Ulah salah sia pangeran mah. Mun ditanya deui bah
pangeran Allah sih ngamunakeun main koprok ulah loba omong main cek cenah teh nyaweun Allah ge aing main teh teu boga duit nu mabok bapana mabok wah budah luar biasa keur ngabudah molotot matana tanya ku anakna bah pangeran sa Allah tolong keur mabok Allah keneh bae eta kan hebat berarti urang teh dididik tak ku lingkungan mun tak sing ade lingkungan eta urang dek masantrenkeun anak bae lingkungan sing ade masyaallah nu mantek urang dek yeun sakolahan maneangan nu rame tapi kunaon tuh dek yeun pondok pasantren maneangan nu sepi ulah aya jelema cenah di dinya mah urang yeun pondok jeung jurig hijina ge udah da dek ngadidik budak supaya murni ulah terkontaminasi ulah batak ge jelema carang nu nyeun pondok pesantren dia cuma nyeun pondok di ditu embung lah kunaon rame teuing embungeun budak santri coba di ditu embung rame teuing coba tuh di ditu tuh wah ieu mah cenah ieu dukut tangkal kayu bade jauh ka ditu tadi dinya tah emang nya mah resepna jeung kuntilanak coba ge nyeun sekolahan ditanya sekolah duduk di mana aya murid eta mah cenah lembur nu rame beda tuh endek ngabangun bae beda mun endek nyieun pondok pasantren neangan nu sepi teu sieuneun eueuh murid teu sieuneun yang teu maksud boga murid nu dijelaskeun mah nya mah maksudna ibadah ka Gusti Allah supaya tentrem tah mah murid deuk aya deuk eueuh cenah eueuh muridna ieu tuh jin mah loba aja nu nuturkeun geus cukup boga murid jin bae gitu iya itu pondok pesantren mah kos gitu we nu neangan pi pondok pesantren salapeun nu rame malah aya tapi ada nyen yayasan kudu di nu rame berarti geus lain deui tah awal berangkat teh geus lain deui komo deuk nyen sakolahan rame di dieu cenah ieu mun dijieun sakolahan mah mantep jasa bab rame ieu di dieu teh per kapita sebarata di dieu teh sungsuhunan geus dihitung bae ai pondok pesantren mah ditilok ngitung sungsuhunan boleh nyieun jeung modelna eueuh anak pejabat nu mondok eueuh kadenge anak camat mondok masantren eueuh cuma cenah eta aya cenah di pasantren lain pasantren tah sakola ngan gosob ngaran ngagosob nya nama ke ngaran pasantren wahayan pasantren salap anak boro-boro anak camat anak lurah ge moal cenah anak bupati masantren teu ceuli lamun lain bupatina korupsi aju ngandang mah aju anak nama santren we sia ulah nuntun bapak lah bapak ge geus kos kieu mondok bae sia ka ditu deuk paeh da kirup jeung kiai ka ditu aya ge kos kitu kadenge anak bupati mah santren tapi deuk calon bupati mah jangan ngadegetan kiai deuk calon bupati kiai dibawa ditah ngomong tarling dan lain sebagainya tek-tek bengek hayu kiai teh titah ngomong hayu geus beres bae jana geus jadi bupati kiai nyungsep si ada kiai sia mesti nyungsep aing ngabejaan bae ka sia nyungsep sia ka jadi kumaha ge nu geus ge nyungsep cenah aing mah moal tibalik sia paling ge moal nyungsep ih ulah sagana sebab atuh jana mah ka urang teh lain deuk ngaji urang teh deuk dipake kokosen koset terus bobolokot los tapi ceun habek kos kitu ieu teh kiai teh lamun daek ngahayu-hayu calon bupati kiai kokosen kieu bebedak lawang tah kos kitu mah aing ngomong gitu teh sia arulah atuh ieu aing batur aduh sia kitu kabeh mah geus nu geus cara rungsep ieu ngaji naon sih ka kiai-kiai hiburan lebaran atuh alhamdulillah cenah aya calon bupati datang alhamdulillah kabantu cenah masyaallah kunaon kabantuna tuh majikan kabeuli baju bagus kula gitu keneh samarenda loba jasa cenah pantung-tung sama masyarakat ge kabere tuh jangan ngomong tuh pan gara-gara kula ngadukung pan masyarakat kabere kan muhun jok masyarakat teh nuhun nuhnya dukungnya
bener hari itu mah di Darugung bener beres jadi bupati coba telepon ka ditu datang ka diangkat tek ceuli geus dia telepon teh datang ka ditu ngunci terus nyungsep jadi kiai teh dinonaktifkan ku Gusti Allah santri barali masyarakat ge embungan lambung lah cenah kiai kos kitu kira ge jarang ngadahar duit kos kitu eta dibere kitu teh masyarakat heran padahal mah nyanana ngadahar tapi ketika diajakan ngaji tak ku kiai kos kitu embungan tolol teh masyarakat panjana disumbang dibere ke kiai haju narima menta deui malah mah ketika diajakan ngaji tak geus beres jadi bupati lah embungan tak ka kiai eta masyarakat tolol teh masyarakat kiai nu tolol ada lo tolol kabehan mungkin cek masyarakat mung aing mau ngaji ka si eta kunaon sarua jeung aing nyatuanna sarua lah mungkin nurani teh bisa dibobodo nurani teh bisa aing tetep cenah ngaji mah yang kiai nu bersih tolol teh coba eta pan tinggal kiai eta bae ngomong deui sapeker woi budak karaji atuh pasti disumbang geus kiai bae ngaji jeung pemajikan arembungan dinonaktifkan Masya Allah mantak sing hade ieu maksudna sing hade salah saeutik bejeng Allah mata eta kos kitu ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi kadanan urang nempo sesrisik tiba diperet pan jadi getih pan sok didongengkeun saya marupil kurhi diperet duit pemerintah jadi getih Tuan Syabdul Qadir embungeun begitu diperet pan jadi getih eta pan ku ahli hakikat mah kos kitu teh jang dongeng-dongengkeun urang supaya urang teh apik atuh kadanan apik jasa mah atuh eta ulah dah cenah kieu uci mah loba omong cek teh wes ulah ya urang kieu oh iraha meunang untungna cek kira dagang meureun ngaji si kos dagang untung blon sama kiai pokoknya tungguan non aktif sia lain ngadoakeun ieu carita nu geus bukti ya Allah kapirin teh bodoh jasa persis kos hurang teh ngeunah namangan taina di hulu kita hurang blon teh hurang taina di hulunya mah di dieu kadeungan ku kabehan tah ieu teh musyrikin kapirin mun berbicara waduh pinter jasa tapi ketika milih pangeran nangieun nyana batu diusapan disembah pada eta otak udang ngaranna nu kos kitu di hulu teh otak eta kokotorna tah nu mantak cek Gusti Allah ya Muhammad Muhammad go bejakeun ku anjeun ya Muhammadun li ahli Makkah ka ahli Makkah kafirin musyrikin ara'aitakum in atakum azabullahi bahasa ara'aita teh ya dua macem hiji ro'ana ro'a ru'yat deuleu berarti aya aturanan yang di alfiah wali ro'a ru'yan mimali alima eta ku santri mah oh iya betul aya ro'a yakin ara'aita teh aya deui ro'aitana ieu geus bae eta mah patok ro'aita bae jadi engke khitobna teh kum eta ara'aitana bimakna akhbiru jadi berarti majaz lantaran ari ara'aita mah dinya teh ngabogaan yak tolabna lamun ayeuna ningali tolabur ru'yat bil ain lamun yakin tolabul yakin galbi lamun bimakna ikhbar atau tolabul ikhbar geus ayeuna mindahkeun ra'aita tina ru'yat
kuari dipindahkan karena ikhbar akhbir atuh mah aja teh kos kitu cek ahli bayan mah dina pada tolabna mah akur tuh nu mantak di manaan di Bukhari di manaan di Muslim di manaan di tafsir aro ayat teh bi mana akhbiruni majaz teh kos kitu bejakeun ku anjeun Muhammad ka para ahli Mekah ara'aitakum sok akhbiruni gitu coba caritakeun ka kaula hai ahli Mekah in atakum adzabullah di mana datang ke aranjeun kabeh siksa Allah di dunia siksa Allah datang tah ieu ngadoana ka saha coba mentana ka saha ghairallahi tad'una in kuntum shadiqin apakah kasalian Allah maranehanana ieu ngadoa lamun memang manehna bener bahwa ieu patung teh ngamangpaatkeun coba tanyakeun bejakeun coba ke ahli Mekah ketika datang gempa ketika datang angin beliun ketika datang banjir ketika datang berbagai-bagai siksa ti Gusti Allah di dunia coba tah ahli Mekah ngadoana mentana ka saha coba bejakeun coba begitu ditaliti teh ya ketika datang siksa mah tetep bae nyana teh ya mentana mah ka Gusti Allah henteu meta ka patung tung waduh keadaan darurat di tung nih banjir melanda coba kami tolong nih tung nih kenapa kamu diam saja atau pasti dia memang lu mah kan dapat ngebikin gua atau pasti diem tapi atuh coba tolong ya mana bisa nolong nyana kene nu ngajawab blon dah cak pikirannya ada atuh patung aja patung mah atuh ja kayu dipenta kuku bage atuh moal mentana maka ditu bae ka Gusti Allah tah kafir Mekah teh baheula karari itu blon ai nyembah ka batu ai nyembah ka patung tapi ketika dibere bencana mentana ka Allah eta ku blon teh urang kafir Mekah eta ya teu beda jeung kafir ku hari leuwih blon malah mah tuh teh lu baraheula teh ku karari itu tah au atatkumus saa atawa datang ka anjeunna kiamat encan ieu mah ieu andai kata terjadi ke kiamat sanajan encan bakal jasa geus nyahoeun kafir orang Amerika geus nyahoeun Yahudi nyahoeun bakal aya kiamat nu matak nyana ngomong tanggal tahun 2012 bakal terjadi kiamat malaka paling ge terjadi kiamat sugro lantaran salah satu planet bakal turun cek perhitungan manehanana sebab naon sebab aya ngadu gugus disebut galaksi pan baheula teh hiji planet teh hiji cek ahli palak mah urang mun ngaji palak baheula di Kiai Mansur dicaritakeun hiji planet teh kemudian terjadilah pemecahan planet disebut galaksi tidinya lah aya dua muter satu ketika ngadu jadi 4 satu ketika ngadu deui jadi 9 satu ketika ngadu deui jadi 12 planet Samsung sarom mirihuhu fatuzahali tah eta nu kuari aya Samsun aya naon kitu ngaranna Komar aya tah Zuhal dan lain sebagainya eta teh tina pecahan-pecahan galaksi tat jadilah kuari planet bumi nah planet bumi bisa ngegedean bisa ngaletikan salah satu planet cek perhitungan Amerika iya aya anu berantem gelut nah maka pecahlah tidinya bakal turun ke bumi ragag cegur nah ieu diperkirakeun ragagna teh di Amerika ceknyana ieu mah ceknyana ieu maka kuari keur diopenan ku nyana ieu planet nu bakal teh geus molotot teh geus tegejep-gejep anu bakal ngadu geus dihitung ku nyana derajat teh geus dihitung nah ieu tahun 2000 tahun 2012 bakalna
sekitar bangsa Oktoberan tah dihitung ku manehna ieu bakal ngadu dah bakalna ieu turuna di Amerika kuari keur dirobahkeun supaya turuna di Cikupa keur diopeuna bohongan aya citra cek cenah eta dikacitrakeun we geus anta kurang Cikupa atuh pan dikacitrakeun ge urang Cikupa loba Ki Haji lah Ki Hajina ge sok kacitra ieu ditu ku jadi keur diopeuna digulak-gilak pelada teh keur digulak-gilak eta ngabiayaan eta ge sabaraha triliun dolar nya eta supaya ulah terjadi ke Amerika perhitungannya ada ieu bakalna di dinya nya nyaritakeun kiamat bisa bener bisa henteu bisa bener menurut perhitungan bisa henteu kakawasan Allah bisa henteu terjadi sanu nyaho nu ieu ka luhur nu ieu ka hadap ih eta teh serahkeun bae geus ka Allah ulah sok bingung-bingung ku urusan gaib eta mah ngaranna urusan gaib layaripul gaib ilal gaib nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib teh atuh henteu turun ge planet payah-payah mah paeh di bulan puasa malalodar sabaraha jancan turun planetnya modar ya tuh geus bae nu penting mah urang mah andai kata terjadi paeh misalna nu penting mawa iman Islam aya dina ridho Allah Subhanahu batal hese teuing sih masyaallah janu teu gempa teu perang ge modar bae malah manu perang mah ditu liilai kalimatillah perang mah disambut paehna teh ku malaikat geus diteuneuh di sorga anu di luhur kasur mah can puguh nu pejabat di luhur kasur ngos buah paehna naudzubillah min zalik anu perang mah liilai kalimatillah ceget tembak ku kafir teh cak bapakna jeung cak emakna teh alhamdulillah anakku tertembak oleh musuhmu yakni kafir sedangkan andai kata ditembak oleh musuh syahid caknya lebih dulu engkau masuk surga daripada aku ingin aku rasanya seperti kamu ndek kumaha coba eta nu matak makin mantep ke jana bang cokot senjatana kuari mah sia kuari berangkat perang terus di orang anak jangan perang ya anak ya serahkan saja ke Amerika, Freeport serahkan. Itu yang ada di Garut, serahkan semua hasil-hasil bumi. Yang ada di NTB udah biarin lah. Biar pada kenyang yang di atas. Biarin gitu, yang penting nggak perang aja. Ruh perang na geus eueuhan. Komo nu boga yayasan, nu bangsa di pemerintahan, ka perang teh meureun ka kulu. Ulah. Tinggal hiji dua nu hayang perang nu gede hutang perang gitu cak beres cak aya nu hayang perang nu kos kitu aduh ini udah hansip nu jelas kabehan ruhul jihad boh kiai boh santrina di urang malesu lantaran memang pamimpinna ngaulah-ulah perang masalah diulah-ulah perang nu penting aman negara orang tentrem jeung ulah dicokotan hasilna ku batu sakitu ba datang ka kuari Irak mah Irak sengkilang geus rarang sadan dilihat ku kasat mata apakah diserahkeun ka Amerika cadu kudu nyerahkeun ka Amerika mah keheulanan caknya malah berita ka urang mah pan tentara Amerika teh ieu dimohon ku urang Irak supaya keluar eueuh komusa di Irak mah malah diulah-ulah jangan kenapa enggak ada mainan mainan sakjana diome pan tentara teh eta teh kaayang Amerika lantaran diantepkeun sabulan deui rarangsadan biayana emang gua di rarangsadan sabaraha pabrik nu dijual di Amerika peta politik waktu situ mobil Mercy geus dijual mobil Volvo geus dijual mobil anu mainan anak-anak geus dijual kabeh geus teu bogaeun pabrik Amerika mah nu manta kulantaran beak pake ngabiayaan perang geus teu bogaeun aset Indonesia dicaplok bere aing mun teu dibere dilegleg sia ku aing ayo beye bere aing ngutang deui sia ha ka IMF teu ngutang awas ya ha urang nu dikakecek pos gitulah Amerika mah aset teu boga hayang nyaplok perang terus ngahadang Amerika ditu perang yang Irak nya teh hasil kuari teh dipancing ku Syria
jarawan pan di masyarakat pajar dek perang dipancing teh pemancingan ayo perang ke deui Amerika supaya terjun kunaon lieu tinggal salakah deui Amerika ujian anak kekesenan teu kaharti ku urang mah woi kunaonnya Syria perang deui keur dipancing ayo Amerika kena turun tangan kena datang kena asup ujianna sakali ngabom deui rarang sadan Amerika bisa parindah ka urang bule urang bisa kawin jeung bule capek jadi teken politik batu kos nu menang padahal eleh mentak Iran nang tangan terus ayo kuari perang ayo dek di mana perangna asa ulah di negara aing bae cak Iran dek di negara sia aing ka ditu ka negara sia dek di antara aing jeung sia di lapangan ayo ditangtangan ku najen teu daekeun kunaon itu ke ngumpulkeun dana heula ti Indonesia sakieu aing geus loba dana mentak urang bae nu dikagejeg mah teu karasa padu urang urang teh geus boga hutang sabaraha duit ieu kah irah ngahutangna tuh sia mah teu nyaho per asal borosot lahir ka dunia geus boga hutang irah ngahutangna tangkorek sia bareudana kenyaona mantak lamun ieu disuntikeun ke bangsa aya seorang manusia nu citu ngahudangkeun ruhul jihad bakal piperangeun di Indonesia mah sebab greget memeh ka batur heula lurah heula peujir ieu horeng ieu kokonco Amerika ieu kadua camat geus kabur ti heula memeh pae-pae ti heula camat lah kakarek dikepung doang meleset pae tinggal bupati ampun rame orang mau nyaritakeun negara di dunia teh rame boleh dikira Masya Allah ieu negara urang lah anu pake kokose pinter kabalinger lain eueuh nu pinter tapi teu berdaya siapapun presidennya pasti seperti kuari dek dirobah ku Gus Dur pecat cek Gus Dur 90% harus dipecat atuh kabeh teh mangarana sebab ieu konco-konco Amerika kabeh Amerika geus mencium lengserkeun jadikeun kuda Amin Rais lengser padahal mah Amerika geus kasieun pecat nyana geus boga hubungan wah ka Israel deh hubunganna ka ditu berarti geus bakal mindahkeun ekonomi Indonesia geus teu kaharti ku urang Gus Dur mah lelempangan tita ulah lelempangan we main bae cek dia teh sama sia subira rakyat beres ngan teu kebal umurna beres teu jadi atuh tinggal nungguan kos Gus Dur deui wah cenah moal aya ye sanunya aho di kula ge aya terus ngangon keboba da eta nu bakal diangkat acak-acakan negara ujana bejakeun ku anjeun Muhammad ka kafir-kafir Mekah andai kata datang siksa Allah tayyadek mentana ka saha apakah salian Allah bal iya balik ka Allah nya mentana lagaihu teu kasalian Allah tadauna yadauna syada'id nu bakal ngaleungitkeun maja Gusti Allah fayakshifu wa tad'una ilaih Allah bakal ngaleungitkeun kana bencana-bencana kamadaratan kabahayaan siksa-siksa nu aranjeun kabeh ngaduakeun eta siksa ka Allah insya'a kasyafahu mun Allah ngarsakeun atuh Allah ngaleungitkeun mun henteu atuh kumaha Allah bae Allah nu bogana ngan nu jelas mah andai kata dibere bencana tetep ka Allah atau engke ya kiamat tetap nyana ka Allah nu mentak masjid teh cirina aya tihangan di mana masjid geus eueuh tihangan da ieu lain ciri masjid tetep bae di jero masjid mah kudu make tihang naon sababna engke dina Qurtubi dicaritakeun engke di akhir zaman ketika bencana buah sat jasa jelema bakal neangan masjid ciri masjid nu aya tihangan jero dahsyat jasa engke ketika engke kiamat memehna ieu jelema kabeh ka masjid tihangna engke bakal ditarangkeup ku jelema tihang masjid teh nah ieu kuari di akhir zaman mah ieu masjid teh dui fungsi trifungsi multifungsi
geus teu kudu make tihang-tihang. Ketika dek Jumatan tendenan mimbar salat Jumat, beres Jumatan hiceunan eta jadi bae badminton di jero. Jadi gor teh masih eta kene ketika dek aya hajatan di dinya di masjid. Dek nyumbang pemerintah teh hitung-hitung pendopo bae ka dinya geus multifungsi di dinya teh. Besi dek transaksi, besi hayang perek di dinya deui. Ieu kuari dibangun model kos gitu, masya Allah. Masjid mah lain sambarangan, ngomong dunia kan teu meunang di masjid. Tapi kuari, masya Allah teh gara-gara PKS tah. PKS tah geus salah kaprah eta. Masjid teh multifungsi. Gas, didinya Jumat didinya, salat didinya, badminton, tenis meja didinya. Nyaritakeun segala rupa urusan politik didinya, urusan ekonomi didinya. Wah, hajatan didinya, nanggap ben didinya sarua. Iya, bata ge nanaon ade jelema kokos kieu, iraha itikafna. Oh, bari nonton band ge itikaf teh naon tangkorak sia mah. Cabok bisa ku aing sia. Iya, masjid teh geus dileungit teh. Dak alhamdulillah ka urang mah, tapi Yogyakarta bagus berhasil. Sabaraha tanu dibangun seperti eta. Jakarta kitu kene. Ya, di berbagai daerah Banjar, tadi Banjar geus aya masjid model kos kitu. Sing serikeun ku kiai-kiai. Ngan untung PKS teh kuari akarna geus dituar. Geus, bari mah tinggal jenggotnya saja. Naonan geus PKS sing ade. Geus acak-acakan tadi urang ge ndek hampir-hampiran tah. Mana? Ta Al-Ittihad luhurna masjid, handapna kos gitu sarua. Ngan tadi luhur urang kebal-kebal mah kaluhur. Sarua bae hampir. Nah, paham PKS bukos kararitu teh. Kula mah teu naon teu hiri teu naon ngan ngabejakeun doang. Ari endek nuturkeun PKS atuh los ka ditu. Aya hayang ka neraka mah. Gua ngan ngabejaan doang kurang mah. Ngabejaan doang acan moal nurut atuh sabodo. Kula mah ngan ngabejaan doang sing hade. Sing hade sepira tugas kula mah ngabejaan doang. Ulah bacara pepetek inget ka Abah. Kalau inget ka dongeng Abah bisaan da Abah. Pepetek teh kiaina teh. Kiai sing hade besi aya nu kieu cak jadi teh woi para lauk-lauk ini teh pancing. Anu pendek cenah teh teger. Mun aya nu kitu-kitu teh jaring lumpatnya. Oh, begitu dijaring pangheulana pepetek nu beunang. Bisaan da Abah dongeng. Masyaallah, nu mantak ieu kuari kiai pepetek kajaring kabeh. Pilkada kajaring, ku bilgub kajaring eta nu kos kitu ngaranna kiai. Ke malamun kapanggih jeung kiai eta sasalaman, kamana pepetek. Mun teu dicapok sia ku kiai. Ieu keur caritakeun dongeng Abah kula eta inget bae jak kula dongeng-dongeng Abah teh tak inget bae menyentuh hati bisan jasa. Masya Allah, tukang nasehatan pepetek pangheulana kajaring nyana. Atuh disenserikeun ku lauk nu sejen. Pancena mun aya jaring titah lumpat pan nyana ka dinya nya. Seri ta lauk ge seri. Serikeun pepetek kiai urang beunang ka jaring. Ta eta kos kitu teh. Eta teh sejuta umat. Pepetek teh mun kiai di urang mah MZ lah eta teh. Beunang ka jaring. Mantak ambala ya di koronjo pepetek mah. Nu diasin. Aduh Gusti Allah bagus. Oh, jadi kiai pepetek tong. Nabejakeun Muhammad ke ahli-ahli Mekah mun datang siksa Allah asa coba ge ngadoana jaka aing aghairallahi taduna jahanteu gidinganan henteu kasalian Allah in kuntum shadiqin mun maraneh balender bejakeun Muhammad di andal asnabatan fa'ukum faduha lamun bener-bener patung ngamangpaatkeun sok menta ka patung jahanteu nya lagi isinin ka patung ka Allah bae bal iyyahu balikah menta na teu kasasaha iwati ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah fayaksibu da Allah fayaksibu ma tada'una ilaih. Allah nu bakal ngalengitkeun bahaya-bahaya nu maneh ngadu aku sebab eta bahaya nu ngalengitkeun bencana ku doa urang Allah lain patung.
anu ngaleungitkeun banjir Allah nu urang ngadoa ku sebab banjir Allah bahkan watan sauna ma tusyrikun nyana ahli-ahli Makkah kafirin ninggalkeun patung-patung nu kunyana disekutukeun nu tatadina mah kunyana dimumuleja pangeran ketika aya bencana tinggalkeun ku manehanana masyaallah kitulah kafir-kafir. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra. Wallahu alam bimuradi Muhammad. Ye, maneh kudu tentrem anjeun, kudu tenang anjeun, kudu sakinah. Ulah nyeri ku sebab eta orang-orang Mekah teu iman ka anjeun. Ulah nyeri hate ku sebab jelema teu nurut ka anjeun. Anjeun teh diangkat jadi rasul ku kaula, lain anjeun bae nu diangkat jadi rasul teh. Memeh anjeun teh aya Kangjeng Nabi Isa, memeh eta teh aya Kangjeng Nabi Musa, memeh nade teh aya Kangjeng Nabi Ibrahim, memeh deui berbagai ka nabi-nabi, aya Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan nabi-nabi nu lainna, Nabi Lut. Eta teh jangan ngamankeun akidah manusia ngajak imankeun ka aing cak Gusti Allah lain anjeun bae Muhammad. Walaqad arsalna yakin kaula ngutus ila umamin min qablika ka umat-umat memeh anjeun Muhammad berbagai rasul-rasul. Ta eta teh datangna rasul teh fakadzabuhum dibohongkeun ku umat-umat babaraha heula ge. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Musa, apakah eta umat Kangjeng Nabi Musa teh nuturkeun ka Kangjeng Nabi Musa? Henteu, dibohongkeun heula. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Sulaiman, apakah eta umat teh umat nuturkeun ka Kangjeng Nabi Sulaiman? Henteu, dibohongkeun heula sarua. Kaulah nuturkeun ngutus Kangjeng Nabi Lut, apakah eta nuturkeun ka Kangjeng Lut? Dibohongkeun heula sarua bae. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Yunus, apakah percaya langsung umat ka Kangjeng Nabi? Henteu. Dibarongkeun heula, dicemooh, dikucilkeun, diusir, dicaci, dibaki, unggal rasul kitu Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad teh tenang hatena. Jahe orengan tuh. Mantak urang ge dakwah. Kalembur. Aju nu ngadarangekeun balik, ulah nyeri hate. Ulah nyeri hate lah rasul ge ubah heula karena itu aing ge kieu bae ngan introspeksi we introspeksi heula emang kunaon eta di jero hatena bisa kitu. Bisa kos kitu sih lain didarengekeun endahan ditaringgalkeun. Orenganan rohna teu nyambung. Roh panu endek ditarima teh roh nu neuk narimana. Ucapan kiai teh nu narima urangna roh. Roh lamun cau sungut. Cau mun cau sungut tah pas kitu tah nya dahar sungut tetep beuteung tah urusanana. Tapi ketika endek jaritakeun agama mah roh nu narimana. Roh urang mah murni. Roh urang teh murni sih hade embungeun sarua nya da ge narima. Sanajan tukang main ye, nyana tukang main. Nyana ge sadar. Ulah nuturkeun kieu eta teh bener. Cek nyana bener. Tah tukang main ge embungeun nuturkeun kieu. Ulah ka anakna ulah kadinya oh ditu bae ka kieu bener emang abah bener ulah nyaritakeun abah bener abah ge teu bener atuh nyaho kadu bener mah ngan abahna can bener jadi nyaho abah ge kadu bener mah ulah kasih eta teu bener tah lagi gol karta mah nyahoeun tan nu mabok nu main nu judi nyahoeun ulah kadinya teu bener kiaina padahal nyana ge bangsana namun ditaliti bapak ka ulah kadinya teu bener emang abah nyaho teu bener sarua jeung aing Pantar wajah aing antri di bupati. Aing kesangan nyana kesangan. Oh, jadi nyahoeun berarti. Tenang Muhammad cek Gusti Allah. Kaula geus ngutus berbagai rasul memeh anjeun haju pakadzabuhum ta fa akhadnahum bil ba'sa'i. Ku aing cek Gusti Allah teh disiksa melalui penyiksaan anu dahsyat syiddatil faqri. Kesulitan, kesusahan, kasangsaraan. Lantaran teu nyerembah ka aing, dituduhkeun ku rasul, teu nurut ka rasul, teu diturunkan hujan ku aing. Keuna teu bisaeun melak pare, teu bisaeun melak nanaon, teu jaradi. Ku aing lamun geus teu diturunkan hujan, moal aya kokocoran hujan, cai ti mana-mana hese sia dahar. Geus hese tah pepelakan teh. Nah, kuaing ditambah deh cuaca panas, cai, jang mandi aja, rasakan coba.
gitu cek Gusti Allah bongana tuh teu narurut lamun geus kos kitu kuari di pasar harga ditaikeun sementara pendapatanna leutik teu kauji ku jana jualan ku nyana jang dahar jeung jang nginum dijualan jang dahar jeung jang nginum cai eueuh pare gandrum teu jadi kemudian harga di pasar melonjak luar biasa dijualan nu aya geus beak dahsyat jasa tah eta teh teguran ti aing ditambah deui wadro mak muriang ka rumah sakit kudu aya sekian juta bapak gering kudu aya sekian puluh juta ka rumah sakit anak gering kudu aya sekian juta eta teh tegur ku aing cek Gusti Allah pamajikanana deui geus bisa marende ku ari mah kamari mah kakarak bapak doang geus marende mah bisa keneh anak bisa keneh marende incu bisa keneh ieu pamajikan puyang keneh puyang ge mah lain soal duit ieu nu dihandap teu kabaradegaan gitu puyang eta siksa ti aing cek Gusti Allah gara-gara ngabohongkeun ka Rasul ku aing disiksa faqad lahum bil basa susah fakir. Nah, kuari bagus susah luar biasa. Dari zaman baheula kakarak diberet 7 bulan, 8 bulan, pasecai diulah. Kuari kakarak 3 bulan, raja berwah puasa, geus luar biasa. Namun diberet 7 bulan, wallahu alam kumaha meureun. Tapi sugahan manehanana tambah tadarruk ka Gusti Allah jangan teu. Ah, ieu mah kejadian alam bae cenah kiai. Disoekeun bisa kesungut sia ku aing. Kejadian alam malulu sia mah lain hayu ka Gusti Allah. Ieu fa'akhadhahum bil basa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un supaya DP ka Gusti Allah. Yatazallaluna supaya DP ka Gusti Allah. Di urang bae boro-boro kafir ya ai keur dihijab ku Gusti Allah boro-boro kafir. Boro-boro keur kabehan keur sorangan bae ge ngalamun bae bapana. Cek majikan kulon ngalamun bae, lain ngalamun bae pendagang urang geus ambruk. Nganaon geus jual. Batur meuli mobil, meuli motor, urang mau sepeda, kempes teu gablag. Dipan ieu mun maruliang kumaha, ieu mah balalocot. Cek majikan atun deuk kumaha deui jang geus kieu lain kitu mana yang lalaki. Ajo deuk kumaha. Keur bukar pikir. Majikanana tuh ngaji bae sugan bae ku Allah nangis ngaji bae aing ti baheula geus bisa dideukeutan geus bisa dideukeutan geus lain deui ngomong lagi ka atuh salat bae nu rapi segara duha segara ti baheula aju dua majejes bae geus kalau ngomong sia lah kada tah aya kana teh duit. Oh, minjam kata tangga. Ndek ka mana tuh Kak? Gunung Kawi aing. Kakarak dibere perorangan ge geus ka Gunung Kawi. Cek pamajikanna ulah pan eta mah engke bisa-bisa korban nyawa. Alah, geus nyawa. Daripada malarat mendingan hese sakarat. Kadaya Gusia. Bahasa nu ka Gunung Kawi kos gitu. Kaja teuing hese sakarat ge nu penting urang malarat. Kak, sing inget. Aing ge inget. Kalau ngomong sia. Geus doakeun kakak. Doakeun keneh bae. Doakeun keneh pan ka Allah pan aya doakeun mah. Doakeun kakak. Sing mulus rahayu. Ieu keur carita ka doa tah. Nu tolol wayang ngadoa mah ka Allah. Ai eta nu judi kieu eleh kitu datang ka kiai. Waalaikumsalam. Minta doana kiai ka pangeran pangdoakeun. Deuk naon tuh supaya nomor tembus. Aja kiai na daek deh tolol. Ya bagi 2 pan ge mun hasil bagi 2 jangan kiai saparo kula saparo. Berarti jangan ngabangun pondok. Deuk. Ngabangun pondok nang judi. Oplok kawehan. Tapi kiai na ngado aja kiai hikmat pan. Kiai hikmat da asal duit bae. Eta teh deuk judi ge minta doana mah ka kiai. Deuk ka Gunung Kawi ge ka pajikan doakeun kakak sing mulus rahayu.
supaya ku pangeran dibere ada tala lentrem bae urang geus boga mah. Tadi itu pan Gunung Kawi. Di Gunung Kawi teh kudu keluar nyoplokeun akidah moal bisa lamun masih keneh agamana Islam kudu keluar antara iya dan tidak antara iya dan tidak antara iya lah daripada hararase heuh pertama nu korban anak nu bungsunya agas orok keneh tah mah pancet pencit lauk emas saraset apa geus kajadian gas lah pokona beres ngebedul. Eta kos kitu dibere fakir teh loba nu teu karuat. Dibere miskin teh loba nu teu karuat. Masyaallah. Akidah dicoba ieu ku Allah, baik perorangan maupun berjamaah kabehan. Tapi nu sok ngaji mah pan nu sok ngaji ngomongna moal kos kitu. Urang ku Allah keur ditegor, dibere panas. Lah tuh nu Allah ieu urang minta bae geus ka Allah, mudah-mudahan dibere. Can dibere keneh bae meureun Allah najan mere ka urang. Lah sanajan keur subur ge wae mah paeh bae ieu pan ngeunaheun nu boga akidah mah ngeunaheun tentem bae ngeunaheun moal aya ngarasul aja kabeh nang Allah berang nangieun Allah peuting nangieun Allah langit nangieun Allah atuh bumi nangieun Allah disuburkeun ku Allah atuh guari dipailakeun ku Allah atuh nyanggakeun bae ka Allah sadaya-daya kitu beres. Nah, wali teh wali tah lamun deuk ngadoa teh peuting embungeun lantaran keur ditegor embung embungeun wali teh ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan we Gusti nurunkeun hujan bisi dicarek sok wali sambarangan cak Allah ngadoa sok sangeunah-ngeunah bae ulah ka ngadoa cak Allah teh sebab di ditu dicitra tuh loba nu teu beres di dieu di kumaha dipuri di adina sarua. Nah, jadi Allah teh greget ka sia teh greget ka sia teh kasih sama kabeh. Nailah Muhammad kaulah ngutus memeh anjeun ka para rasul dibohongkeun ku kai ku kaulah disiksa dicoba dibere paila dibere syiddatil fakri ba'sa wa darra gering maksudna la'allahum yatadarrun supaya manehna DP ka aing talamun geus eueuh cai eueuh dahareun miskin lah cakeula teh maningan urang sarolat yuk ka Gusti Allah salat ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah haju digebragan ku kiai na yuk urang istisqa yuk tak ka aing tah cak Allah tah deuk istisqa ka aing tah yuk baju masyarakat giringkeun ka lapangan urang salat istisqa minta Allahumma tuh ka aing kan lah supaya nyana isukan istisqa deui moal bakal diturunan hujan ku aing cak Allah teh abe aing ngadenge istisqa ngeunaheun aja isukna istisqa deui terus Allahumma moal wakalah cak Allah teh geus antepkeun habak lah cak teh ngadenge Allahumma aing ngeunaheun cak nyana teh dah terus istisqa deui geus 3 kali istisqa cak dia bosen aing jadi ijabah cak Allah teh lain teh diijabah sebenarnya mah lantaran eta teh tukang korupsi milu aing greget cek teh aya lurah milu camat milu singkirkeun habak nu kos karar itu ieu ngahalangan doa sia kiai cek Allah teh mandak deuk istisqa teh rapihan ieu mah ieu teh naon milu ieu mah ulah ieu mah ilu geus nu perlu ban aki-aki ni orok istisqa nu bang sosok make dasi mah ulah geus cepet tarima hujan baik itu sih mah daripada kehalangan doa ya Allah ulah geus datang ka lapangan teh ini jeung aki-aki malian salat pan calangan sakurang aja tinggal paena doang ya aki geus bisa ditanya aki-aki eta teh pan di jero hatena mah kadoa ka Allah. Cak Gusti Allah tah aing ieu bae bandingkan ke doa aki-aki ieu. Turunan hujan doa na kiai mah teu diijabah, doa aki-aki padahal tilok salat aki-aki. Geus ngap-ngapan panjana. Tak aya kos kitu Gusti Allah mah aya doa nini doa aki-aki doa bawa budak mah tak kebo embe. Us lantar eueuh cai pan rame engke.
atuh bebek segala tuh dibawa pan ka ditu tah. Eta sore eta ngadoa urang mah teu kaharti. Kurang mah teu kadenge, eta embe teh lain sambembena. Allah mah. Kadenge ku urang mah meureunna embe doang padahal Allah. Pujanan abdi. Cak sapi mo. Eta teh keur ngadoa ka Gusti Allah. Kadenge ku urang mah ngan ulah jeung bikangna bae tutumpakan emoh ieu emoh. Aduh, teu jawab paila teh nyaon anakan mah terus bae. Di Ethiopia bae di Ethiopia teu dahar-dahar anakan loba jasa. Tapi teu nyaho pokona mah kos kitu mah geus tidak tahu diri lah pokona mah geus. Situasi kumaha bae ge. Masyaallah, nih disiksa ku Allah Muhammad fa'akhadnahum bil basa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Supaya ka aing teh urang dibere panas yuk coba urang babalik ka Gusti Allah. Seringan zikir, seringan istighfar, seringan salat. Isin urang deuk istiqomah ku urang bae geus sorangan we ka Allah. Allah nyahoeun ieu kabutuh urang teh doa ngaranna. Ketika orang itu mencetkeun sanyo teu bijil caina di kitu gentong eueuh caian urang kieu bae ya Allah ya Rabbi wajah eta doa Allah teh nyaon pana teh Allah teh atuh cek Allah sia cainya nyaho aing enak emang ku aing di eueuhkeun cek Allah teh ngan atuh pan sia kudu teu salat ya Allah falaula iz ja'ahum basuna wallahu a'lam.